Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana kitab Durratun Nasihin halaman 83. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sanyana kami saur Rasul, ra'aitu ningal kami al jannata ka surga, paroaitu teras weh ningal kami al muhajirina ka kaum anu hijrah muhajirin, wal muslimina jeung kaum muslimin, yadkhuluna arasub ieu muhajirin sareng muslimin al jannata ka surga, sa'yan barina laleumpang, walam aro jeung teu ningal kami saur Rasul minal aghniyai ti pirang-pirang jalma nu baleunghar, man kajalma yadkhulu nu asup ieu man ha ka surga, mahum sartana ieu muhajirin muslimin, illa Abdurrahman bin Auf kecuali Abdurrahman bin Auf, bahwa ari Abdurrahman bin Auf teh minal asyarati eta ti 10 jalmi al mubasyarati anu dibubungah bil jannati ku surga. Maksudna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun dina waktos kami di Isra sareng di Mi'rajkeun, kami ninggal ka surga. Nuju ninggal ka surga teh ninggal kami ka golongan jalma fakir, golongan jalma-jalma hijrah, golongan jalma-jalma muslimin muhajirin anu palakir lalebet ka surga bari laleumpang. Kan eta rombongan muhajirin muslimin fuqara teh arasup ka surga teu ningal cenah golongan jalma anu beunghar, jalma anu lebet ka surga. Kok ieu mah aya rombongan jalma anu falakir wungkul, kecuali aya cenah golongan eta teh nu beunghar teh ila Abdurrahman bin Auf, kecuali Abdurrahman bin Auf. Sedengkeun Abdurrahman bin Auf teh termasuk salah sawios hiji jalmi anu dibubungah ku surga, tegasna nu dijamin ku Allah 10 jalmi anu dijamin lebet surga. Sedengkeun wal asyaratul mubasyarah bil jannah, ari 10 jalmi nu dijamin ku Kanjeng Rasul pasti asup surga na teh hiji Abu Bakar Siddiq, kadua Sayyidina Umar bin Khattab, katilu Sayyidina Utsman bin Affan, kaopat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalima Tolhah, sahabat Tolhah, kagenep Zubair, katujuh Abdurrahman bin Auf, kadalapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kasalapan Sa'id bin Zaid, kasapuluh Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 jalmi anu teh dijamin ku Kanjeng Rasul pasti asup surgana. Mudah-mudahan urang oge termasuk golongan jalmi anu mudah-mudahan sing lebet ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Anas bin Malik sareng katampi hadis ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nyarios Anas. Qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngadauhkeun, wailun lil aghniyai minal fuqara yaumal qiyamah yaquluna. Wailun ari kacilakaan eta kerja majalma anu baleunghar, jalma nu beunghar kacilakaan minal fuqara yaumal qiyamah, cilaka nu beunghar teh tina sababiah ayana jalma fakir di akhirat anu ngomong yaquluna anu ngaromong ieu jalma fakir teh ngomong kumaha,
nuntut hakna jalma nu fakir nyarios kieu ka Gusti Allah unjukkan Rabbana zalamuna hukukona du Gusti pangeran abdi sadaya zalamuna geus darolim ieu nu baleunghar teh ka abdi cek jalma nu fakir Gusti tu jalma nu baleunghar si anu teh geus dolim ka abdi dolim kana naon hukukona geus dolim ngambil hak abdi sadaya allati furidot alaihim nu mana geus dipardukeun itu geus difardukeun ka ieu jalma nu beunghar hak abdi sadaya teh diwajibkeun ka jalma nu beunghar kumaha walar Allah saur Allah azza wa jalla la uaddi la abudannahum walanakum yakin bakal ngajauhkeun saanyana kami jeung rek ngadeukeutkeun saanyana kami ka aranjeun kabeh yakin rek ngajauhkeun kami ka itu jalma-jalma anu baleunghar rek ngadeukeutkeun kami ka aranjeun kabeh sareng macakeun Kanjeng Rasul kana ayat Quran walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisail wal mahrum ari jalma walladzina fi amwalihim jalma-jalma eta tetep dina hartana ieu jalma-jalma teh ari aya hak anu geus dikanyaokeun dina setiap harta jalma-jalma harta saha bae itu aya hak nu dikanyaokeun hak saha hak anu batur lisain wal mahrum lisail wal mahrum nyata pikeun jalma anu menta jeung anu dihalangan ade natak urang ketika gaduh harta upami tos dugi kana nisab geus wajib kudu dikaluarkeun zakatna wajib kudu kaluarkeun zakatna sabab eta teh hak keur anu jalma fakir ulah jadi sababiah urang teu ngaluarkeun zakat itu jadi sababiah diasupkeun urang ka neraka karena nyepot hak jalma fakir sok sanajan ieu harta urang tapi geus wajib mah geus fardu wajib kudu ngaluarkeun zakatna itu hak nu sejen lajengkeun qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi ra'aitu lailatal mi'raj wa ra'a jabal qopin Madinah mamlu'ah min bani Adam kami ningal dina keur waktos kajadian Isra sareng Mi'raj di satu kangen gunung Qop aya hiji kota di satu kangen gunung Qop aya hiji kota nu mana eta kota teh mamluatan min bani Adam hiji kota nu pinuh ku anak Adam ro'aoni tapi eta hiji kota ieu jalma-jalma bani Adam teh ninggal ka kami saur Rasul qalu nyararios ieu bani Adam teh alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad fa amanu saketa jalma-jalma di satu kangen gunung Qop teh sadaya puji milik Allah Allah nu tos ningalikeun ka abdi tiasa pepenak kana rarai salira kana rarai junan tiasa penak sareng Kanjeng Nabi ya Muhammad saur eta jalmi-jalmi sapangkereun gunung Qop terase pa amanu bi saur Rasul eta golongan jalmi-jalmi sapangkereun gunung Qop teh ariman ka Kanjeng Rasul wa alam tuhum ahkam syariah teras kumargi entos naon entos ariman terus kami ngawurukan ka eta jalma-jalma ka kaum-kaum kana hukum syariat syariat tu dicanak ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasentos disampaikan syariat ku Kanjeng Nabi diantarana salat nu 5 waktu
Wa badadalika sa'altu minhum, saantos nyampaikan syariat Kanjeng Rasul naros, kami naros Kanjeng Rasul ka eta kaum anu satukangan Gunung Kop. Mana antum saur Kanjeng Rasul teh nasaha aranjeun kabeh? Qalu ngajawab ieu kaum satukangan Gunung Kop, ya Muhammad, nahnu kaumun min Bani Israil. Ya Rasulullah, abdi teh Kanjeng Nabi Muhammad, abdi sadaya teh ieu teh kaumna ti zaman Bani Israil. Ti kaum zaman Nabi Bani Israil ngan palamma mata Musa alaihissalam, ketika tos pupusna ngantunkeuna Nabi Musa alaihissalam, waqa'al ihtilaf baina Bani Israil. Terus beda pendapat, pacekcokan antara Bani Israil sadayana. Wadoharul fasad, jeung jelas karuksakan di mana-mana, bahkan sampai waqatalu fi sa'atin wahidatin, peperangan dina waktu anu bareng. Terjadi peperangan salah satu arba'ina, silih bunuh ngabararunuh ieu Bani Israil teh dina waktu sawaktu ngabunuh 43 nabi nu dibunuh nage ieu ku Bani Israil. Wa badaqatul anbiya, tah saantos terbunuhna ieu para nabi zaman Bani Israil, doharo mi'ata rajulin abidin zahidin wa ammarun nas bil ma'ruf wa nahau anhum anil munkar. Terus dohir aya 200 pameget anu ahli ibadah, anu zuhud, sok marentah ka jalma-jalma amar ma'ruf nahi munkar, miwarang kana kasayan, nyegah kana kamunkaran. Wa fidzalikal yaum qatalahum Banu Israil kulahum, tah saantos eta hari eta anu 200 jalmi ahli ibadah ahli juhud teh dibarunuh deui wae eta ku Bani Israil, dibunuh ku Bani Israil sadayana, teu aya nu nyesa. Akhirna fadhahara bainahum, jadi terjadi deui fadhahara bainahum fasadun qawiyun, kumargi tos teu aya deui ahli-ahli ibadah, teu aya tuturkeunana. Mun ayeuna mah para ulama kiai ajengan ustad tos teu aya deui, jadi teu aya tuturkeunana, jadi karuksakan geus merajalela di mana-mana. Jadi kamaksiatan, wah perpecahan di mana-mana. Tak abdi sadaya cek nu ditaros tadi teh kaum satpangkereun Gunung Kop tadi nu ditaros ku Kanjeng Rasul, nahnu kharajna min bainihim, ta akhirna abdi sadaya teh keluar ti Bani Israil, kaluar ti Bani Israil, wajina ila sahilin, terus ngajauhan teh eta ti kaum Bani Israil mapai pantai si laut, teras-terasan mapah kana basisir ka sisi laut, bari ngadua abdi sadaya, wa da'anallah ayahlisna min fasadihim, supaya ngadua mudah-mudahan Allah nyalamatkeun ka abdi sadaya tina karuksakanana ieu Bani Israil. Tah nuju marapah di pinggir pantai, pabaina manahnu nadu, dina waktu abdi sadaya ngadua bari teu liren-liren mapah dina ieu basisir, wa tadaru jeung DP ka Allah, nuju mapah kitu ujug-ujug idsakibal arbu, ujug-ujug aya ngagebru eta pantai teh aya gorowong, aya taneuna ngagebros. Wa waqona, terus abdi sadaya ngagebru sadayana ieu kaum abdi sadaya teh wakunna tahtal ardi, asup kana eta gorowong, ngagejlig ieu taneuh ibarat ayeuna maguha, kirang langkung abdi sadaya dilebet eta empat teh sama niata asyara syahron, nyampe kana 18 bulan di eta naon liang tadi teh.
wa ba'da dalika kharajna ila dalikal makan. Tah sabadada tos 8 sasi 18 bulan tadi keluar weh bisa keluar tina eta non liang teh keluar wakana Musa alaihissalam qad wasona sedengkeun Nabi abdi sadaya cek eta kaum Bani Israel eta Nabi abdi sadaya tegasna Nabi Musa alaihissalam kantos wasiat ka abdi sadaya kumaha wasiatna idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salatu wasalam wasiatna kitu ketika aranjeun kabeh ningal kana salah di mana-mana salah sahiji aranjeun kabeh ningal kana raraina kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan diwartoskeun cirina kieu 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 saur Nabi Musa teh dugi kakeun abi terang tah saur Nabi Musa nabiun akhirul zaman eta teh nabi akhir zaman tegasna junjunan urang sadaya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah wasiatna ti Nabi Musa teh pasallimu alaihi minni pangdugikeun ku aranjeun kabeh salam ka kanjing Nabi Muhammad salam ti kami itu wasiat Nabi Musa ka kaum anu aya setukangeun gunung Khop tah kumargi kami ayeuna tos tiasa pepenak sareng junjunan saur kaum Nabi Musa ieu ti Bani Israil satepangkeun gunung Khop tadi teh faqalu alhamdulillah alladzi arona wajhaka alhamdulillah abdi sadaya tiasa pepenak tiasa ningal rarai junjunan fa'alimna fa'alamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam teras weh cek saur eta kaum teh muga kanjeng Nabi ngawurukan ka abdi sadaya mematahan ka abdi sadaya memberikan penerangan ka abdi sadaya fa'alamahum Nabi akhirna ya kaum-kaum teh tos nyampekeun wasiat teras weh diwurukan ku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon Al-Qur'an salat puasa sareng ngalaksanakeun salat Jum'ah sareng sasesana pirang-pirang hukum itunya itu keur zaman waktos eta kajadian teh saur kanjeng Nabi dina waktos kajadian Isra Mi'raj termasuk dina hukum-hukum bab sedekah dina bab sedekah itu disampaikan ku kanjeng Nabi tah mudah-mudahan urang canak bae hikmahna itu mudah-mudahan urang sadaya tiasa urang bangga tiasa ngalaksanakeun hukum-hukum di anu dicana ku kanjeng Nabi sedengkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nabi akhir zaman nabi terakhir itu anu nyampurnakeun syariat-syariat sebelum kanjeng Nabi itu disampurnakeun syariatna ku junjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan umatna anu kenging syafaat engke di akhirat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.